Nah, mau terjadi kiamat hiji bakal diangkat ku Allah ilmu. Maka kan tandana naon? Kiai malah diseetik loba kiai malah dek di mana ayana ilmu lain kiai atuh. Dek di mana ayana ilmu lain ti ulama. Disesakeun Mang Qasim tah anu sakalenda halal. Termasuk nyata waktu Jailul Fitani terjadi fitnah-fitnah, masya Allah. Fitnah terus bakal merajalela terus. Fitnah teh urang malah meninggali gambaran difitnah, kiai-kiai difitnah, nu bener difitnah, nu bener jadi bener, anu bener jadi bener, terjadi fitnah. Katakan orang sing bapak doa di akhir tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Alhamdulillah, para jamaah sadaya kurang sadaya terus dikesakeun ku Allah biasa musmanaki hadiah keahlian tubuh. Insyaallah mudah-mudahan sehingga tentu tulung kita kurang sarayana kain syafaat ikan yang Rasul kain karamah Tuhan Syabul Qadir Jailani. Para jamaah sadayana alhamdulillah kurang masih kena di pasian wakos Allah duwi kana yaumi dina kayaan sehat wal afiat dimana perlu kurang diuninga orang beki waktu ka waktu beki bedia ka dia terus lagu beki akhir dunia geus teu jelas kaayaan kadang hujan kadang panas lumana para jamaah sadayana dugikeun cek Kanjeng Rasul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus saa'ah hatta yaqbilul ilmi wa tuksirul jaljalah. Termasuk cek Kanjeng Rasul mau terjadi kiamat kecuali nyata hatta yaqbilul ilmi leungitna ilmu. Jadi ilmu teh bakal leungit. Ilmu teh bakal leungit tina naon? Tina kamanfaatanna. Jelema teh saeutik loba nu boga ilmu mah, loba nu parisa ilmu mah. Tapi teu aya kamanfaatanna. Seakan-akan ilmu teh tiba cari tahu ku lain gunana. Lain dia tetengger di bangsa Allah kadar dia carita. Jelemanya hukum haram tapi teu dilakona, teu dicegah tina kaharaman. Jelemanya eta teh halal tapi teu dilaksanakeun. Jelemanya eta teh haram anggar wae dilaksanakeun. Ilmu tinggal ilmu. Lamun ilmu teu dimanfaatkeun bisa ngadakwah, masyaallah. Diparijat orang tina ilmu, orang rajin ngaji teu bisa disombongkeun ku ngajina, orang jadi kiai teu bisa disombongkeun ku kiaianana. Kitu tah dek beunghar dek miskin dek boga ilmu teu boga ilmu kabeh ge ujian para jamaah sadaya. Anu ngeunah mah nu bodoh we, nu ngeunah mah nu bodoh. Begitu nu bodoh mah da salat teh nyaho haram teh nyaho mana mah diembat teh naon ge da usaha teh nyaho masyaallah. Tapi begitu orang nyaho masyaallah. Matakan para jamaah sadayana sing hati-hati ya. Bakal leungit ilmu teh leungit ilmu teh bakal teu berguna. Ayeuna jelema geus terpeduli geus mung dihukuman hukum Allah mung bab waris geus dibung geus bungan dibagikeun ku warisna bakal leungit tanpa warisna ka hiji bab faraid bakal leungit eta pertama
Buktina jelema ayeuna geus aing anakna sia anakna dilahirkeun sarua tina hiji liang kitu nya. Sarua wae urang lagi rata we. Masyaallah. Tapi saya cilaka eta. Steda gitu. Baparoid leungit baparoid. Nah, rukun dagang syarat dagang geus teu diropea. Rukun salat fardu wudu geus teu diropea. Urang ngalakukeun naon wae ge geus teu penting ilmu teh jigana. Tong borong simpen sehari-hari komo urang lamun ningali kana kayaan jelema dina ngalaksanakeun haji ge geus teu pedulikeun ilmu, nu penting nuturkeun we. Gitu. Seakan-akan umur doa nu dibaca. Itu tah. Seueur gitu teh. Nah, moal terjadi kiamat hiji bakal diangkat ku Allah ilmu. Matakan tandana naon? Kiai mararaot. Teu saeutik loba kiai mararaot. Dek di mana ayana ilmu lain kiai atuh. Dek di mana ayana ilmu lain ti ulama. Disesakeun di Mang Qasim tah anu sakalenda halal. Disesakeun Mang Qasim. Masyaallah urang hariwang para jamaah sadaya. Begitu nu maut ulama, lamun nu maut ulama bakal terjadi perpecahan di antara umat Islam. Buktina begitu amat Cibogo nu baratok kasohor falakna ayeuna terjadi perbedaan boga paham saja bae perselisihan. Bila mun kiai geus kiai araweuh ieu diperenan ilmu teh ieu. Begitu diperenan terjadi sajabana paham jeung sajabana. Orang ieu teh. Orang ieu. Tantangan kali sunah mah eta. Kuburan diharamkeun kitu nya. Gitu. Naon teh diharamkeun? Masyaallah Gusti Nabi. Begitu mautul ulama, mautna para ulama, maka terjadi perpecahan di antara umat Islam. Pecah ayeuna. Urang rek nyokot saha ayeuna. Rek nuturkeun saha urang ayeuna. Sedengkeun kiai geus teu jelas kiaina. Gitu. Urang nuturkeun kiai ieu geuning kieu, kiai ieu geuning kieu. Mana ieu nu bener riweuh we ngahulang we. Ieu bingung itu bingung mana ieu nu bener kiai. Masyaallah. Geus teu jelas jiga bener. Anu salah jadi bener, nu bener jadi salah. Kade orang kudu ngajahokeun mana tanda-tanda ulama, mana tanda-tanda aya tanda-tanda. Aya tanda-tanda. Nu paurna begitu jelema ngeta hukum aya we asal-asalan mere hukumna. Cilaka kade. Tong asal-asalan mere hukum kade. Lamun teu aya dalil jeung hadisna tong dicaritakeun, tong dihukum. Urang ngahukuman sakecap tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab. Saat haram teh cenah ningali jaepongan halal. Begitu halal, engke didakwah tah jelema nu ngalakukeun eta teh. Cek saha mana halal? Ku cek ustaz itu. Tangan di ustazna. Didakwah. Di mana mana ngahalalkeun? Halal teh Gusti hiburan. Gitu. Anjeun jawab kitu hukum halal. Mana keharaman, mana kehalalan? Dipariksa kami terus. Matakan sing hati-hati urang. Kudu ngaji, tong gagabah, kudu ningali heula kitab heula. Sing hati-hati, masyaallah. Nah, hiji sehingga dirinya la taqumu sya'ah moal terjadi fa kiamat teh lamun kiaina arayakeun. Sedengkeun ayeuna kiai ieu kiai teh geus lobana ulama teh geus terbagi dua. Ulama geus terbagi dua. Hiji ulama istiqomah, kadua ulama sunnah. Urang teh ningali kiai teh tepat ayeuna di tempat mana ge aya. Kiai teh loba. Itu. Ieu kiai pinter ngajina. Ieu kiai, itu kiai.
Urang geus bingung dirinya ka mana ieu kudu nyokotna. Sedengkeun geus rupa-rupa paham dararatan kusabab naon tadi tetengger di daerah urang geus arah kiaina geus eueuh. Baheula mah para jemaah sadayana sudah aya jelema anu beda paham teu aya. Kira saksian kapungkur mah kolot baheula bakun bapa weh ka Cibogo teh marakat ka Cibogo ngaos setiap minggu jeung Sabtu. Sabtu jeung teu ngaos. Ayeuna aki-aki anu ngaji. Gitu. Esek. Marotas tas tina tarigu para jamaah sadayana make lancingan sontok, ieu kaos make kopiah haji pantes katinggalina. Ayeuna begitu make kopiah haji di dina damping dihareupeuna ka teu damping. Mending make damping mah teu. Gitu ya. Gusti dalu seueur. Nah, hese geuning pantes urang kiai-kiai geus diparerenan disesakeun urang model kieu, masyaallah Gusti atuh. Da moal langsung ilmuna dicabut da beuneuh boga hakna heula gitu. Anu boga hakna. Nah, hiji nu kadua wa tuksirul jaljali. Naon nyata jalajilu. Waktu sirul jalajilu terjadinya gempa, sering gempa. Urang ieu geus barakali gempa ieu. Ieu gempa geus barakali urang. Ai urang mah gempa teh eling ka Allah. Gempa teh dari mana-mana ieu nya. Gempa. Bahkan para jamaah sadayana di mana nyata waqad warada an sabab kasrul jajala fil ardi wa riba wa kasratun termasuk nyata terjadi riba teh penyebab terjadinya gempa bumi teh para jamaah sadayana ku sabab lobana riba. Riba ketika pelosok mining-miningnya nyarokot riba. Kaplos. Eueuh saeutik jelema anu teu kakana riba. Jarang jeung hese lu terkena usaha perubahan riba terjadi gempa bumi. Nu kaduana lobana transaksi riba. Transaksi riba. Lamun urang nyokot duit riba, hiji nu nyokotna, kadua nu nuliskeunana, katilu nu nyaksianana ge ikut serta. Nu nulis, nu nyaksian nu narima kagusur kabeh. Matakan ulah kieu ulah jodor-jodor ke riba kade haunya teu nyokot ai mana tapi nyaksian teh nyaksian. Gini kade mana jawab teh. Nah, wa kaluhu termasuk jelema loba nu ngadahar perkara nu haram. Kadaharan nu haram. Loba Masya Allah Gusti. Nah, eta kitu tah terjadi tah. Gitu. Ieu dina al-usul muntaliqat, dina kitab al-usul muntaliqat. Dina kitab usul kita. Kitab usul muntaliqat. Ternyata kusabab terjadinya gempa bumi teh kusabab nyata lobana gempa bumi berkusabab di alam dunia teh ieu war riba, loba terjadi riba, transaksi riba, itu daharan riba gitu. Nagung, Masya Allah. Nah eta tah takkan urang sing hati-hati kan. Benahan mulai ti ayeuna urang tah. Lamun kitu keneh, sing hati-hati awas. Begitu asup perkara riba kana baham urang asup kana tubuh, ieu beuteung boga hak asup kana neraka. Dek kumaha urang ayeuna. Urang mah teu kudu mikirkeun batur. Da Allah mah nu ngadisianana, persoalan loba, persoalan Allah mere persoalan bakal mere jawaban. Ngan urang mah kalau lemah kayakinanna. Seakan-akan eueuh nulungan teh. Mulai nulungan, bahkan Allah teh mau bisa nulungan. Anu nulungan anu mere ngijem duit teh. Kudu juga dimakeun ini ya. Lemahna iman teh kitu.
terjerumus kana ribati. Dasar gua para jamaah sadayana emang urang teu atel kitu. Kiai emang teu atel, urang boga dalil emang teu atel haram jeung halalna. Haram ieu teh atel sarua hayang nyokot. Sewaktu keur teu boga kejo mah sarua. Sewaktu batur geus meuli motor urang can sarua. Sewaktu kabutuh emang eueuh ka pangabutuh sarua. Pangabutuh mah tong dibayarkeun. Kabeh ge buat kahayang. Tong dianggap kieu, meureun sia mah keperluan gagah hirup. Hirup teh diciptakeun di alam dunia teh urang teh rupa-rupa pangabutuh. Kusop aya salah. Mang Kosim, aja Mang Jamal liuran sa kira-kira. Cek urang mah nya Bang Mang Kosim atuh paling pangabutuhan teh hayang meuli endog, begitu baca urang. Tapi dina hatena beda. Bingungan kira Mang Kosim padahal. Jelema mah kitu kabeh ge saling sangka. Anu ngeunaheun mah anu yakin ka Allah dina setiap perkarana eta mah jigana teh ieu teh jiga tenang we gitu asal persoalan. Padahal kabeh ge persoalan. Ngaranna hidup perlu ujian atuh para jamaah saudara. Moal eureun-eureun urang teh diuji ku Allah teh moal. Beres ieu ke aya di kahayang, beres ieu aya di kahayang terus jeung terus. Tapi kapain gitu. Lamun can ditutup ditobatan sing hati-hati. Urang asup kana liang lahat, dep. Riba urang daratan tadi. Nyiksa urang sono. Gusti, lalu ieu tah. Urang teh sawal teh bikin ngabenahan. Ngabenahan. Jika ngeunahnya Gusti dageun masyaallah. Oh aya cenah nu ngalakeun. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nauzubillah min dzalik kali. Urang mah masih embung kene diatur ku Allah. Teu hayang diatur ku Allah. Kita entong nyokot tiba. Kita ulah maksiat masih kene maksiat. Entong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Cek Allah entong tolong menolong dina kagorengan, angger kene tolong menolong dina kagorengan. Angger gitu. Kitu tah. Masya Allah, hese eta yang gitu tah. Eta teh ku hate anu jernih kali. Hayang bisa kitu teh. Ku hate nu bener-bener bahwa itu hukum ti Allah. Urang teh makhluk Allah, diciptakeun teh ku Allah. Jeung bakal balik ka Allah mana hati ke urang tanggung jawabkeun ku Allah. Tah mulai sadar ke dirina. Aing teh bakal pae isukan. Da moal eureun kahayang teh. Mulai diraba duit hasilna ti mana, dijalankeun ka mana, mulai diraba. Mulai diraba dirinya. Gusti dagu teungap urang teh. Teungap. Masyaallah. Teu bisa dijieun patokan kade. Urang rajin dina ibadah, rajin dina ngaji. Teu jadi patokan. Tetep we unsur nama aplikasina kade. Urang rajin salat, tapi rajin keneh kana riba. Sarua juga. Sarua. Berarti kamu nafikan aya di dinya. Kamu nafikan innal munafiqina fi darkil asfali kali. Jelema munafik mah diteundeun dina neraka pangjero. Dihandap diteundeun. Rajin ngaji tapi angker urang terus ngalaksanakeun eta keneh teh. Kamu nafikan terjadi di dinya. Ternyata pantes para jamaah sadayana urang tong gagabah. Urang daek ibadah, daek ngaji. Teu bisa aya keneh ningali urang riwayat bar sisa para jamaah sadayana lain kira bar sisa. Itu Gusti lalu aya ulama terkemuka lain kira namun urang diriwayatkeun para jamaah sadayana lain kira atuh ahli ilmuna lain kira terus boga murid 60.000 muridna bisa ngapung kabeh bisa ngapung imah teh deh ku pesokeun ra keneh namanya 60.000 muridna bisa ngapung encan anu bisa ngapung eta muridna kusab kakian luar biasa tapi di ujung akhir hayatna sul habib ternyata ibadah itu bisa dilawan.
tahapan ilmu kakiayan itu bisa disombongkan pada Jawa Seraya. Kurang rajin ngaji itu bisa diagungkan ku ngaji nak. Kurang rajin sedekah itu bisa diagungkan ku sedekah nak. Dan kusop ayat sifat katawaduan jeung kajuhudan dituntut lah. Lalu bangga ternyata Masya Allah. Oh kumaha tuh ribangga gitu sedetik kurang jalan ya mulai tutup ya mulai tutup ya minimal sedetik kira ya temenang tinggalkan kurang jalankan hal gitu minimal itu ya deh. Jadi minimal tapang minimal gitu kurang naik. Nah terjadi gempa kusabab lobana jelema nu nyandak riba termasuk muamalah riba wa akaluhu jeung dahar ge riba keneh wae masyaallah sehingga terjadi gempa bumi dirinya urang teu-eureun ieu dina ayeuna hukum bulan-bulan kamari jeung ayeuna masyaallah sering gempa sering itu saking biadab na jelema biadab lamun gempa penting namun berarti jelema bakawa iman tong uji kanu teu ngaji tong uji kanu teu daek salat teu ngaji daek salat ieu masih kena maksiat tanpa maksiat kata dilakukan tanpa urang teu tobat ka Allah asa merenah dina kamaksiatan gitu. Entong tanda nu jauh mah nu teu ngaji mah tong geus tong dijelaskeun model nu daek ngaji nu rajin ibadahna tetap katempelan teh teu daek ingkah teu buru ngarobah gitu teu buru tobat ka Allah sehingga turun manten siksa tidinya dagang hasenya kira urang lamun dicek urang saresa balik kambang para Jawa sarena para urang menjadak riba seueur para urang entong ujian nu teu daek ibadah we hilang gitu aya nu teu daek ibadah mah tong diceritakeun teu daek ibadah we kedua terjadi gempa bumi boba gempa bumi termasuk nyata waktu Jairul Fitani terjadi fitnah Masya Allah fitnah terus bakal merajalela terus fitnah teh urang malah meninggali gambaran difitnah kiai difitnah nu bener difitnah nu teu bener jadi bener anu bener jadi bener terjadi fitnah katakan urang sing bapak doa di akhir tahiyat akhir Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal lamun jelema macakeun eta moal kena fitnah dajjal gitu fitnah jam ada fitnah masyaallah termasuk nyata bakal terjadina kiamat teh eta maka dina kayaan waktu teh berjalan waktuna teh gitu cepet gitu minggu ka minggu asa sapoe bulan ka bulan asa saminggu tahun ka tahun asa sabulan terus teu karasa teh bahkan urang lamun ningali talaah ye lembur bari teh asa gede ayeuna mah leutik gitu ngariuk para Jawa sedang alhamdulillah da asa leutik kan asa leutik geura urang lamun boga lembur kapukur asa jauh tempat kulit asa lega tapi ayeuna mah asa leutik Masya Allah waktu asa tereh deui teu saeutik jelema karek kamari urang teh ngaji teh geus ngaji deui tah eta teh bahasa rek tereh kiamat kitu bulan ka bulan asa tereh teh eta teh bahasa kitu teh geus dijelasin ku kanjeng Rasul tereh kiamat teh kitu asa teu karasanya kamari ge saminggu teh geuning ayeuna jadi malam Salasa deui ana geuning lebaran deui geuning ana puasa deui ana hajian deui tuh gitu eta teh bahasa anu begitu cepatna waktu dan orang jarang ngerasa eta termasuk mau terjadi kiamat kecuali aya al-harat teh pembunuhan di mana-mana nyawa jelema teh asa leutik babari jelema teh gara-gara duit 1000 paehan gara-gara ieu paehan
jelema ena wani mayat teh bebari jika teh nyawa teh di atas hayam Gusti lalu mayat teh bebari detik-detik jelema paehan wae detik-detik paehan wae nauzubillah min dzalik itu teh moal terjadi kiamat je lamun eta ilmu masih araya keneh diangkat ayeuna urang loba diangkat kiai-kiai geus arareueuh diangkat ku Allah hiji kadua loba na gempa bumi di mana-mana maka eta lah terehna kana kiamat masyaallah. Nah kuatan diri orang mulai bawa gening kieu geuninganan urang teh geus aya di akhir terus mulai kurang benahan gitu perbaiki diri orang ibadahna mulai kurang mulai minimal sunatna tong ditinggalkeun ya teh sunat-sunatna dina orang pembahasan kamari dina masalah bab sholatin nafilah dina bab sholat sunat nafilatan muaqqatatan sholat sunat nafilatun zatu sababin termasuk dibagi deui salah satu anwa sabab mutaqaddimin sabab muqarinin sabab mutaakhirin termasuk nafilatun mutlaq. Di dia para jamaah sadayana orang sholat sunat al-ula sholatul witri wahya wajibatun inda Abi Hanifah sholat sunat nu kedah kurang dilaksanakeun teh sholat sunat witir. Sholat sunat witir teh cek Imam Abi Hanifah mah wajib matakan lamun urang nyokotna ya lamun urang dek nyokot nyata nyokot orang lamun bab Abi Hanifah mah Imam Abi Hanifah tetep wajib hukumnya gitu matakan lamun aya jelema di pijah ya menyokot Imam Abi Hanifah entong lima waktu gedah waktu dihitung nanti gedah waktu berarti gedah letter gitu kusanon witir wajib witir wajib intinya berapa Imam Syafi'i ya sunnah deh gitu. Nah jeneng keutamaan dina salat witir fadduha warada fiha katsirun minal ahadits minha innallaha witrun sanyana Allah teh ganjil yuhibbul witr Allah teh mika cinta mika demen kanu ganjil para jamaah sadayana sehingga malam yutir falaisa minna cek Kangjeng Rasul lamun jelema teu salat sunat witir eta lain golongan kami cek Kangjeng Rasul ieu urang salat witirna dibang ukur Ramadan hukum salat witirna lain masalahna Gusti daging salat witirnya masyaallah diparentahkeun ku Kangjeng Rasul utiru ya ahlul Quran laksanakeun witir golongan-golongan Quran Masya Allah kira cina waktuna waktuha min fi'lil isya'i ila tulu'il fajri waktuna nyata dina mulai urang sanggeus isya nepikeun ka bijil fajar shodiq eta tah witir tah sunat witir sakumaha cenah urang dina naon nyata naon dina bilanganana ada durok ataha akol duha pang saeutik mah dina rakaat witir teh sarakaat ngan lamun urang salat sunat witir sarakaat wa tuqrahu mudawamatu alaiha li ghairi uzrin makruh hukumna lamun urang ngalaksanakeun witir sarakaat kitu ge lamun aya uzur mun aya uzur mah kitu aya uzur maka teteh gitu ge ngan dimakruhkeun jadi makruh wa abdul kamal jeung minimal masalah surakaat 3 rakaat minimal di urang teh geus bisa minimal tah geus bisa teh 2 rakaat
Jadi usahakan lamun urang geus salat sunat isya teh salat sunat witir rek penting kita banyak. Wa mal kamal nuluwi afdol mah 11 rakaat 11 rakaat Kanjeng Rasul teu kurang dina setiap pentingna 11 rakaat witirna 11 rakaat. Urang teh tarawih teh diterehkeun teh kudu mah 11 rakaat witir teh. Ima tilu ge ditawarkan hewan gitu 11 rakaat biasakeun tah witir masya Allah Allah cintaan ka jalma nu sare teh sunat witir teh itu resepkeun sisahan teh yang dipikarsep ku Allah nya aya dipikarsep nu hayang eta molor wae geus teh kumaha teh nya urang ya masalah atau minimal ke eling mah gitu manfaatkeun urang keur senggang mulai mah seetik-seetik toh yang langsung seetik-seetik mulai kurang laksanakeun sampurna tah gitu masyaallah eta tah termasuk nanti anu paling afdol dina ngalaksanakeun salat sunat witir wal afdalu takhiruha ila akhiril lail iza kana yaglibu alal dhanil istiqadu qabla al-fajri nuluwi afdal mah ngalaksanakeun salat witir teh diakhirkeun paling afdal mah eta tepikeun ka akhir penting jam 3 kitu nya rek jam 4 kitu tah kumaha mun kieu Iza kana yaglibu ala dhanil istaiqalu qabla fajri urang mah euy lamun dipentingkeun mah euy paur we kitu paur lempeng sarena gitu wa illa fal afdalu taqdimuha ba'da isya lamun kira-kira urang teu sanggup mah penting ieu diprediksikeun teh mah bakal pulas ya sare teh gitu maka kejar tos wae nuluwi afdol nama dipiheulakeun sanggeus salat isya geus langsung witir udang deui ka teh langsung ka jeung tahajud pan teu meunang meureun sanggeus beres witir mah da tempat tutupna nya kumaha teu pan urang mah sakaeling pan sakaeling urang mah meureun aya kesempatan salat eueuh nya lempeng kitu ya geus gitu lempeng mah gitu jadi urang mah bisa diprediksikeun udah tahajud aya dua versi ya tahajud gitu kunaon sahabatna kira-kira waktu bisa penting mah geus isa tahajud teh nya dah hese urang hayang udang teh gitu tah gitu masyaallah Gusti tah gitu tah urang masyaallah eta tah mantakan Kanjeng Rasul tara kurang ti 11 rakaat nah iyalah jadilah ayat tarawih anu 11 ieu di mulai pada mati Siti Aisyah mah nerangkeun hadis eta teh bahwa eta teh nerangkeun 11 teh Kanjeng Rasul teh tara kurang dina 11 rakaat teh witir lain tarawih gitu urang mah tiba heula didik tarawih da baheula tarawih anu 11 nya kira teangan urang tarawih para jamaah sadayana anu 8 11 teh beres di mana baheula kapungkur kiai urang kabeh ngadidik eta kusal naon gestil eta teh gestil masyaallah gestil kieu tah urang alhamdulillah keneh para jemaah sadayana insyaallah mudah-mudahan urang bangsa ala kadar nu penting nama para jemaah sadayana urang dina ieu saah urang petik mulai urang geus boga ilmuna dina sawaktu urang sawaktu laluasa senggang waktu manfaatkeun pikeun salat sunat kita tong dipake ngahulang we hudang teu penting ngahulang we bari ngopi eta mah intinya nyaah gitu atau minimal kacailah 2 rakaat 3 rakaat minimal geus sakitu tah tahajud 2 rakaat kitu witir 3 rakaat geus rasa kitu heula kitu lamun urang hudang penting teh mulai kitu da kumaha beurnya ngaran-ngaran urang berenang sare memberikan uzur kan gitu ngan memang lamun urang kenalika hudang keke dilakelan biasa
Ulah kailan online bangga, memang bangga. Sanu teu bangga. Urang tong boroning sifatnya penting. Isuk we isuk jam 7. Urang jam 7. Gitu, minimal 2 tumbak we jam 7 jam 8. Gitu, urang dirinya aya duha anu isuk ke hese heng bae. Duha hese. Hese, urang duha ke hese nya. Aya duha. Duha tuh kudu deui 2 rakaat atuh heula pertama mah. Dai ngarang-ngarang langsung karena 8 rakaat kana 11 rakaat tapi sing olap kitu nya. Kan 12 rakaat mah urang 2 rakaat lah gitu ke 4 rakaat. Ieu we geus. Terus kurang lakonan gitu salat duha. Ke sempat waktu ingetan deui biasakeun. Biasakeun. Tong dianggap main-mainan eta. Gitu. Urang geus boga ilmu ya nek duha maksakeun ya gitu teu kunaon heula ini supaya maju usaha atuh mangga teh teuing heula gitu oge kita paling kenal Allah atuh da emangna duha mah fungsina kadinya dapat urang doana kitu nya Allahumma in kana rizqi bis samai fa'ziru wa in kana fil ardi fa'khrizu wa in kana mu'assiran fayassiru wa in kana ba'idan faqribu masyaallah. Lebih indah deh doa tahajud. Indah doa tahajud belum dilenyap-lenyap. Doa lenyap-lenyap kurang gitu. Lenyap-lenyap kurang. Kurang lamun cara doa tahajud masyaallah alhamdulillahilladzi ta mulai urang dirinya. Bihaqqi nur hakna nuri haqqi wa muhammadu haqqi wa sa'atu haqqu Gusti lagu cahaya teh hak Gusti sadayana hak Gusti waktu hak Gusti gitu wa Muhammadun hak Gusti kanjeng Rasul hak Gusti masyaallah berarti mulai aya kasadaran dina diri teh oh sadayana teh hak Gusti abdi teh boga hak tah hebat geus mulai naik ngamanaan doa geus mulai naik urang teh kusab teh nyaho doa salat teu bisa husud doa teh nyaho ngan minimal nyaho tujuanana we gitu minimal nyaho tujuanana we teu kudu nyaho artina ge gitu secara global lah gitu minimal Gusti masyaallah lamun urang duha angkatkeun dengan ku urang pasrahkeun ka Gusti itu urang Allah menat duha uka bari jeung hate kan wal baha uka wal jamal uka kan urang teh nyaho bari Gusti anu gagah teh Gusti ieu teh duha Gusti ieu teh nyata kagagahan Gusti gitu Gusti lamun cek bahasa urang teh maki urang nyata ka jelema alam jada mah apa ini masyaallah faedi gagah tu ganteng faedi tu berehan urang teh dek nyata ternyata lila-lila teh faedi nyata duit teh pangalikeun rokok makan enggak ku faedi cobaan enggak mau ngasih gitu makan enggak ya gitu cek faedi teh receh coba kalau mikir faedi mah goreng faedi mah gitu pelit ngentai orang panari mau diberi eta kalimat bahasa itu teh masyaallah indah kalimat kalau begitu Allah bela Tuhan ka Gusti itu Tuhan teh Gusti wa paha wa jamal wa takwa kuat Gusti arek Allah main kana deui masyaallah indah masyaallah kemudian tahajud orang bari hening ngarasakeun ningna mulai dirinya urang kedah ngarendahkeun diri keur iraha ngarendahkeun diri teh keur nalika nyepen keur nyarika urang nyepen lantakan di mate usahakeun sing boga tempat nyepen nyumput bisi aya nu naging teh bari nyumputna mulai tempat nyumput teh aya kitu nya mun kapungkur mah rata-rata sok aya teh sajadah ejen Quran teh dahareut teh aya ayeuna mah sajadah teh 300 mun di luhur gitu di kapungkur mah seueur tah kitu teh setiap imah uwa aya sajadahan gitu aya tempat nyepen aya di dieu mah ieu teh tempat ngancak aya tempat pembiasan karena kayak pembiasan pakai sholat teu kitu nya kenapa pakai sholat itu teh begitu ngadoa Allah ning kana tingali pinu ke pembiasaan gitu ya gitu eta teh alus kitu teh saudara
Pandaringan teh lamun memang kurang dijieun mah kita jadi ibadah tempatna. Emang kudu kita tempat tepen. Gitu. Tempat tepen urang fungsikeun tempat tepen gitu ngardakeun diri ka Gusti. Masyaallah. Nah, mulai dah dirinya keangkat lamun nempel. Urang duha, salat duha, doana dibaca, nempel hatena. Moal ilahi dikabulna. Moal ilahi dikabulna moal. Moal. Ngan begitu orang tidinya mulai tah awal orang hayang kakobul dina urusan kaduana engke mulai deh naik deh begitu naik deh Gusti abdi ngadoa teh sanes kita tingkat Gusti da dipercaya gitu ke Gusti geus diatur mulai teh tah mulai jadi teh hayang urang mah doa ngadoa teh sunat teh ti Kanjeng Rasul diparentahkeun Kanjeng Rasul ngadoa we urusan duit mah geus pasrahkeun ka Gusti sadayana aduh gitu. Doa ngadoa teh mangkat ka dieu hayang dikabul mangkat ka dieu dikabul henteu dikabul geus dialung ke tasbihna hayang aing ka dieu wajar ade gitu hayang gitu ya itu masyaallah Gusti salah ngawana anana ternyata geuningan begitu orang ngadoa Allahumma tawil umur urang Gusti panjangkeun umur abdi ai salah kadar urang niatna endek kalaksanakeun sunnah mah kusal parentah ti Kanjeng Rasul eta doa ti Kanjeng Rasul atuh mangga teh da kabeh geus diatur ku Allah geus diatur ku Allah urang kitu geus diatur ku Allah diatur eta mah ikhtiar urang ngadoa ai ngadoa teh bentuk ibadah kalau doa ibadatun doa teh ibadah salat ibadah ngadoa ibadah. Nah urang kitu hayang salian tina ibadah aing salat rek keur beunghar da lain kabeungaran salat paling hayang kabeungaran dek ibadah aing duha ge geuning rek keur beunghar lain dek eta beunghar dek ibadah aing geuning rajin ngadoa ge tetep dikabul ngadoa teh ibadah urusan dikabul urusan Allah nu ninggalna geus diuruskeun ku Allah urang teh dan urang ngurungsingna ujung-ujungna naon duha da teu dikabul wae jarah teu dikabul wae hayang aing gitu muntun mah ka salat-salat ge mun salamang sih ka salat-salat puasa ge henteu keneh wae dedek naon aing puasa dina kitu tetep anggar ieu tata mah teu mere daging ka aing gitu anak tetep di para-para baik tuh ya jadi mun salamang sing ka dieu lupa teh kunaon kitu urang teh aya naon urang teh diparankan teh ibadah urang urusan Allah urang mah teh ikhtiar wae gitu kan kusaban gitu kusabab tadi nyata urang mah seakan-akan nekam ka Allah gitu urang mah nu diintikeun mah penting kahayang urang we gitu kahayang urang jeung kahayang Allah teh beda kan itu bisa disamakeun gitu da Allah nu ningana coba urang seumpama Gusti abdi hayang teh isukan teh meuli toronton kan Allah teh nyahoon ka manusia jalan ka toronton hayang meuli toronton sih dan we Gusti hayang meuli kareta sia ka mana jalanan meuli kareta Allah teh nyahoon can aya jalan ge geus aya jalanan make dibere kareta ngan can aya jalan we gitu urang boro-boro hayang meuli intinya masyaallah nyahoon geuning Allah kuningan orang teh bener nganyawkeun sifat 20 di Allah. Allah teh sama, Allah teh uninga, mustahil mustahil Allah budak, mustahil Allah buta. Jika nama orang teh bener wujud, dan bako, padahal mah orang teh munafik. Iya kan Allah tuh, terpercaya karena sifat 20 di Allah teh. Dan negara tuh, urang karya, masya Allah bener Gusti. Abdi teh berarti keyakinan teh kieu. Nyangka teh ka Gusti teh we nyangka teh sifat teh ka mana abdi keur ngadoa teh Gusti padahal mah Allah teh nyaho min hablil warid masyaallah ana aqrabun hablil warid kaula teh cik Allah leuwih deukeut tibatan urat Nabi aing urang ngadoa teh geus ngadoa kitu mah geus teh moal hese atuh tawasul geus tawasul urang tawasul begitu zikir masyaallah zikir urang ngadoa geus teh kudu loba teh sagala endah asal penting mah sing percaya Allah teh uningan ka urang sakitu entong dijauhkeun urang jeung Allah ulah seakan-akan Allah teh di mana urang di dieu mang teh
Padahal mantek itu jika keyakinan. Untuk itu, urang ngadoa asa teh doa urang teh asa di mana, urang teh asa urang we, asa Allah. Asal teh Allah teh aya di masjid doang, di imam asa eueuh. Asal teh Allah teh di masjid doang, di tempat hiburan asa eueuh. Nah, mulai. Asal teh Allah mah di masjid doang, aya di jalan mah keur sawaktu ningali aurat mah asa eueuh Allah teh. Tuh, mulai. Ngamenangkeun perkara teh. Begitu di masjid majikan soleh, begitu orang keur salat mah keur ngaji majikan bener, begitu balik weh Allah dilengitkeun. Allah na dilengitkeun, lain Allah nu leungit dilengitkeun ku urang Allah na, sehingga naon wae ge dimenangkeun. Pasti dalam hesenya urang ngaji ka dinya. Nah, minimal kita cara ngadoa lamun urang ieu urang kan tahapan supaya tereh meureun hayang dikabul duhana cokot 8 rakaat waqiahna 40 kali. Tuh hati-hati geus salat teuing aya kaheng pan gede ieu teh. Kita aya kaheng pan hayang meuli toronton dari gitu masyaallah. Teu kuat urang 40 11. Tekuat kena 11 sabalik. Tekuat kena sabalik. Lobakeun urang maca ya latif. Tingali urang dina kitab Alfiyah ya latif 128.000. Lain kira kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah teh alat tungkul tadi tulisan ka eta mah alat tungkul lain tadi aya tauhidan. Urang mana kitu kusaurti nyaho. Begitu nyaho mah dikuring segala ayat kabengharan ayat di Alfiyah, tauhid ayat di Alfiyah, ayat kabeh, gitu. Aneh, lamun urang ngaji jeung guru Alfiyah anu asak mah, nerangkeun Alfiyah kana alat, kunaon ieu klubat kana tauhid jeung kabengharan ayat di dinya, anya hon esina batur. Nyaho betana mah, urang dianggap Alfiyah, nah Alfiyah, tah ieu tah asror hiji karek, gitu. Ana ayat Alfiyah. Nah, kita geninganan urang teh geuning mulai kurang tah minimal duha atuh 2 rakaat baheula keur ieu menang 40 poe we heula atuh sugan atuh dagang bala-bala teh jadi untungan mulai doa eta teh aya ngeunah hampang eta teh urang teh lempang ka dieu asa jadi duit lempang ka dieu asa jadi duit ngan teu karasa ku urang oh berarti Allah teh dek kabeulangkeun hate urang heula sehingga urang usaha dibere duit sakumaha ku Allah asa ngeunah asa mahi asa cukup tah eta mah sih tuh tingali nu korupsi teh lain leutik gajina teh usap teh salat duha jadi sempit hatena asa leutik wae triliunan teh urang mah tuh da anjeun game ya anjing aya mah 2000 ge bae ngeyang ka warung teh bisa 2000 teh kangkung 3 jeung bayam hiji teh geus ngeyang tambah uyah puluh kana uyah geus sabar masyaallah Gusti geus ngeyang urang eta hesena teh syukurna ka Allah tah masyaallah hayang numbuhkeun syukur urang ka Allah numbuhkeun ka cukup kitu dina hadana teh hayang cukup urang dibere sakieu cukup asa hayang usaha hayang dibere hampang kitu tah ka dieu asa jadi duit ka dieu asa jadi duit ka dieu jadi duit eta pasti nalungi masa ka dieu nutup ka dieu nutup ka itu nutup ngahulang we tengah-tengah mending keneh teu stres ge gitu ya taya tayang gitu masyaallah Gusti supaya dibere urang teh dibere oh geuning asa cukup dibere duit sakieu asa cukup gitu Gusti. Nah, dua rakaat lakonan kurang lamun aya keperluan urang pamatel mah yang ngabangun imah. Ah, eta bener 40 kali sapoe. Jadi wakilan 10 pada 40 kali sapoe teh per hari. Per hari 40 mulai urang aya. Iya. Aya keperluan, ieu ngabangun supaya lancar duitna ya. Mulai urang wakilan dawamkeun terus. Dawamkeun kajeun heula karena eta ge geuting heula kege dilah kailaan urang dina maca teh geus lain keperluan eta deui pos budak aya puasa neng puasa ke ku abah lamun cacap puasana bakal dibere baju keuna budak makarna baju heula
Emang gitu KBG. Mau ujuk-ujuk blang ya mau jadinya. Insyaallah para jamaah sadayana eta sunnah hiji tong ditinggalkeun. Cokot kurang salat sunat mana ya? Mulai garap kurang ya. Hiji-hiji mulai garap. Urang mulai biasakeun duha biasakeun. Tong eleh ku karyawan tong eleh. Karyawan batur makomo boga aturan. Itu urang mah kesadaran diri. Jadi sebenarnya itu alusan keneh di pemerintah ya undang-undang kudu tahajud, undang-undang kudu ayat lah. Urang teh daek-daek kudu RT digebugan anu tuduhan gitu nya. Pas jelema karyawan gitu ke pimpinan perusahaan teh ditahajud kita tahajud dadarekeun urang saobna di mana pun begitu ayat tuntutan ti luhur daekeun gitu kenah heula karena pimpinanana heula gitu kenah heula jadi lakeran terbiasa nah mulai tah naon sabab urang teh ieu eta supaya menang katenang katentrem gitu urang babari gitu asa babari ieu teh gitu ngalaksanakeun ieu teh gitu asa supaya babari eta kumargi gitu intinya insyaallah dari ngaji mah puguh nyata ngaji mah urang teh ngaji mah penting asal aya bawaeun itu kayak teh sae orang aya bawaeun kusal putih-putih lemah sana sirah itu insyaallah para jamaah sadayana kituna urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang sidik kuatkeun dipasihan kekuatan dipasihan kagiatan kiat dina ngalaksanakeun ibadah khususna dina ibadah wajib termasuk nyata ibadah sunnah mudah-mudahan sadayana urang sehat walafiat kita tetap urang sadaya sing balik ke revisi ku Allah sing dilancarkan usaha urang sadayana mudah-mudahan sing balik ke revisi ku Allah penuh keberkahan termasuk mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ridho Allah oleh urang sadayana mudah-mudahan sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin mudah-mudahan terlebih dirinya mudah-mudahan urang sadayana sing pasien yang bermanfaat dijadikan ahli ilmu dijadikan ahli kehadiran dijauhkan tina ahli-ahli neraka. Sikap wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.